Duh, Brad. Aceh mah kalah yang kering sih, Brad. Untung rupa-rupa gerak anjir sih teh kahayang teh. Batur mah hayang beunghar. Batur mah hayang gering saroceng mah ampun teh. Please ceng. Iya tujuanna naon mana jeung hayang gering sagala. Tudah angger geura, Brad. Ari BPJS mah unggal bulan teh kudu dibayaran, Brad. Ari kapake henteu, Brad. Ya terus kudu kumaha teh? Hah? Ya leung basa teh dikorupsi, Brad. Karena korupsi kan wedang geus pasti eta mah nya. Geus pastinya guys ya. Geus pasti da piraku atuh. Dicicingkeun wae eta duit teh. Nya guys. Keun aya lah maneh mah ulah geringkeun eta nu korupsi senagara ring mah. Oh, kayak gering nanti nu korupsi mah gering tipes. Komplikasi jeung penyakit cikungunya. Ya. Pokoknya komplikasi banyak, Brad. Komplikasi aja. Ya lamun anu eta mah nya anu penyakit tipes jeung cikungunya udah kanyat ku cai cacing teh. Kunaon atuh? Ubarna ge. Kudu ngulup tinggi ka diuyuk eta caina teh. Iku we pokona mah. Terus. Ya yang puasnya aing. Ya wae saraceng ya. Tumila. Tadi mana? Di mana di kos? Aing ka imah eueuh nih. Tadi Kosim tas ngalongok eta tatangga Kosim ti imah gering, Brad. Ini imah gering. Rumah sakit ya tuh gitu. Kosim mah orang Sunda anjir, tidak malu untuk berbahasa Sunda. Ngamu mulai budaya sorangan, bahasa sorangan teh pancen urang sarerea tuh, Brad. Tapi pan atuh da ngaran oge pan di ditu ge tulisan oge rumah sakit. Kos teu disundakeun sagala, atuh ini sagala disundakeun ai maneh. Sok riweuh teh nya. Terus lamun misalkan rumah eta sakit terus rek dikumaha anjir. Hah? Rek dirawat anjir. Tempat manu Kosim, Brad. Oke jeung dicokot ku didinya. Dipariksana ku tukang bangunan gitu mah. Aing nya rempag kali ewang atuh anjing. Lain ieu teh Kosim teh, Brad tatangga Kosim dirawat apa henteu ieu teh inap gitu, Brad. Rek nelepon ieu pulsana eueuh deui. Kumaha sih cara ngecek pulsa, Brad? Mun teu nyaho anjing ngecek pulsa gitu. Katro anjing. Bintang 83 kali pagar teh. Aya tanah mah apa Kosim ke bintang 88. Pagarna eta, Brad. Pagar gitu beusi Pagar Brimob. Pagar Brimob geuningan anjir anu aya kawat berdurian. Cocokkeun tanganna sirah maneh. Ni kuat ka hesik ngomong yang si ieu mah ampun teh. Ya wae aja. Tanya pohon deui wae. Parabola. Brad. Ayeuna teh hari guru, Brad. Tumayan manehnya ho. Aceh mah selalu mengenang, Brad. Selalu mengenang anjir. Di sagola anjir baheula pagawean di setrap saroceng. Terus mana baheula anjir badegong di sakola eta naon maksudna? Kapan eta, Brad? Guru ratu wong tua karo. Eueuh hubunganna teh ceng. Kana badegong teh. Kumaha maksudna maneh? Kapan hartina guru itu tong diwaro, Brad. Nying saroceng sasab ieu anjir. Ceng teh kitu konsepna ceng. Ceng bisi aya nu ngadengieun eta barudak sakola anjir di dieu. Ke sasab ngadengikeun maneh. Lain kitu konsepna teh. Jang, lain kitu nya maksudna nya. Ya kan sarakola ieu. Nya. Ya. Guru ratu wong tua karo artina lain guru eta entong diwaro teh. Yeuh, artina teh kieu. Guru teh wajib dicontoh jeung diwaro teh saroceng. Parah anjir ya saroceng rempagna.
Hah, bisa wae ya jidar ya. Nya di Brad, ari urang bangsana asal tina taneuh Brad. Iya. Iya cenah mah. Kumaha gitu. Tapi geuning beda-bedanya Brad jalma ge. Asal tina taneuh kabeh ge. Nya atuh. Eta kekuasaan pangeran teh tah. Gitu. Berarti Aceng mah asalna tina taneuh wakafnya Brad. Nah tina tanah wakaf bisa nyimpulkeun tina tanah wakaf kumaha? Kapan beda Brad, Aceng mah solehah. Soleh meureun lalaki mah. Soleh lamun soleh mah kudu make tiung maneh. Soleh. Soleh cenah ieu. Anjing. Soeh maneh mah, soeh. Ya guys. Ari model eta Brad, Naon? eta tah si Kosim geuning Brad. Tina taneuh naon eta? Sok balagagak kitu Brad. Paceng ke. Eta mah tina tanah sengketa. Balaga gitu. Ya. Tapi sebenarnya mah kosim mah jigana tina taneuh makam cenah. Bedana Brad. Beuki molor. Tapi da ceuk Aceng mah cocok keneh sengketa Brad. Kumaha maneh? Da maneh mah aya dendam pribadi anjir kasih kosim. Ya, kumaha maneh Aceng? Ngeunahna naon ceuk Aceng? Sok. Moal aing moal ngalarang. Aya wae ieu ya saroceng. Aya wae ieu ya anjir. Daun cakacikli. Aceng marek alih profesi Brad euy lah. Kana ngangkot geus sepi deh. Pugu dina angkot geus sepi pisan Brad geus muatan sia. Oh. Terus misalkan ayeuna di dinya arek pindah profesi. Arek kana naon? Puguh kabeneran Brad. Aya nu ngajakan Brad, coba bagian properti Brad. Enteng sigana Brad. Heeh. Properti teh pan loba eta di dinya sugan bagian nyekel naon eta. Cenah mah Brad, Aceng terek ditenden bagian kesik jeung semen Brad. Oh, ngurus keusik jeung semen. Nya Brad. Ai eta anu ngajakanna saha? Eta Brad. Mang Jui geuning Brad. Sok di Bandung bae manehna mah Brad. Anjing. Heeh, bener sih aya gitu teh mah guys Mang Jui teh dina properti memang sih. Tapi manehna tukang bangunana guys, tukang ngabangun guys gitu. Terus lamun ayeuna maneh ayeuna bagian ngurus semen jeung keusik, berarti di dinya jadi tukang aduk, Ceng. Henteu ngeunah, Ceng. Cek saha ngeunah? Henteu enteng bagawean ngaduk teh, Ceng. Henteu. Samarukna meureun properti teh senang gawe. Samarukna meureun properti teh jekrem. Henteu selalu, Ceng. Aya wae anjir ieu. Cincang keling munung cingkleng cineten.